mantak Rasul mah lamun ngadunga ka Allah pasti langsung nyambung. Cara urang lamun ayeuna nelpon anu nomerna bener pasti nyambung. Paman syakka bi ayatin au kalimatin faqad kafara. Lamun jalema mang kana ayat Allah entong loba teuing make sasurat. Sa ayat we loba teuing sa ayat mah. Sa kalimah we ragu kana ayat Allah. Faqad kafara jatuh kana kubur. Dina waktu jalema hese pasti bakal menang gampang. Mentakan lamun di ayeuna urang menang kahesean ulah make jeung kukurutus ka Allah. Teras deui sauihna urang dia tempat moga-moga ku Allah Subhanahu wa taala sakabeh tertegah teh cita-cita urang. Moga-moga ya Allah sing dicumponan ku Allah Subhanahu wa taala anu teu damang mesti disehatkeun ku Allah. Anu boga hutang moga-moga sing aya jang mayar. Anu tani moga-moga sing maruti. Anu dagang moga-moga sing araruntung. Anu gawe naon we lah. Moga-moga ku Allah Subhanahu wa taala mesti dilancarkeun. Amin. Alhamdulillah dina setiap bengi Jumat ngahanja ayeuna bagian surat Al-Insyirah Alam Nasroh. Kapentingan surat Alam Nasroh nyaeta lamun jalema ngadawamkeun ngaos surat Alam Nasroh maka bakal digampangkan milik rezekina ku Allah. Mising urang jandawam oke ayeuna dihanca mudah-mudahan sing jadi sabab urang teh digampilkeun milik rezeki ku Allah. Amin. Ya kautamaan hiji lamun ngabiasakeun urang ngadawamkeun ngaos surat Alam Nasroh bakal diberi kegampangan rezeki ku Allah. Teras deui bakal diberi tenang hati cenah ku Allah. Bakal diberi tenang hati ku Allah lamun urang ngadawamkeun surat Alam Nasroh. Malahan mah saur ulama lamun salat subuh pek maca nate maca surat Alam Nasroh rakaat kahiji ngaos surat Alam Taro Al-Fil rakaat kedua maka dicarioskeun zalat Mailatul Bawasir bakal dileungitkeun ku Allah penyakit beser, penyakit beser. Tulu ini bakal dileungitkeun ku Allah penyakit nongtot pohon. Eta penyakit nongtot pohon cara gitu. Lamun salat subuh ngaos surat Alam Taro jeung surat Alam Nasroh. Rakaat kahiji Alam Nasroh, rakaat kedua Alam Taro. Iya, kautamanana tanya. Ngan urang bisa nepi ka kitu. Maca Alam Nasroh teh bisa babari rezeki. Maca Alam Nasroh teh bisa tenang hati. Tarajola ya pertanyaan nah dek mah maca Alam Nasroh kosong.
uing mah nepi ka geus palal ieu eta maca alam nasro tapi geuning ieu kan tah ieu moal cenah ustad ngawadul ahman mungkin Allah ngawadul naon sababna sakabeh perkara nu dilungsurkeun ku Allah ka Kangjeng Rasul ayat-ayat Allah anu dilungsurkeun ku Allah melalui pelantaraan malaikat Jibril disampaikan ke Kangjeng Rasul wajib urang ngabenerkeun entong nih urang terpercaya lamun ayat-ayat Allah diragukeun we ku hate urang paman syakka bi ayatin au kalimatin faqad kafara lamun jalema mang kana ayat Allah entong loba teuing make sasurat sa ayat we loba teuing sa ayat mah sa kalimah we ragu kana ayat Allah faqad kafara jatuh kana kubur ngan kunaon jalema teh ari maca hantu tapi kunaon efek samping ieu kene tah di dieu alam nasro nah teu ngajembarkeun kaula nu agung sallallahu laka ka anjeun Muhammad bi asyrafal khalqi sallallahu alaihi wasallam sodroka kana hate anjeun jadi ya istifham takriri supaya ngaku Kangjeng Rasul diperang ngaku ka Allah nah Muhammad cenah teu ngajembarkeun aing kana hate anjeun lamun urang mah bahasana kieu lah lamun aya jalma gawe di urang mesti kana pek lulucon nah ari sia teh gawe teh lulucon nah kudek teh kerah ari di kuliah teh kararas nah di kuliah teh cenah kudaun uing kudek teh kerah eta jalma saolah tukang ngaku kieu maneh teh sing bener gawe da maneh teh dibere ku kaing teh di kuliah ku duit teh laku diberi jang bakal hirup maneh gitu Rasul diperang aku nah cenah ku aing cenah anjeun henteu dijembarkeun cenah teh anjeun bin nubuwah kalawan pangkat kanabian dijembarkeun hate Rasul wa wadona angka wisra jeung geus ngalebur kaula ka anjeun Muhammad wisraka kana dosa anjeun mentak Rasulullah mah manahna Rasulullah geus dibersihkeun ku Allah dibersihan manah Rasul mantak Rasul mah lamun ngadunga ka Allah pasti langsung nyambung cara urang we lamun aya nalpon anu nomerna bener pasti nyambung misalkeun nalpon ya si A ka si B nomerna salah sahuruf baheula nyambung mah pasti aya di duduk ngabeja nomor yang Anda tuju HP-nya sudah dijual itu paling aya gitu mah nyambung lamun akur we nomorna pasti nyambung manah Rasul dibersihkeun tina pirang-pirang dosa allati angqada zuhra tina pirang-pirang perkara nu ngaberatkeun kana tonggongna kana salira Rasul jadi Rasul mah dibersihkeun ku Allah tina dosa jaminanana ma taqaddama min dambika ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara sakabeh dosa nu are nu geus dihampura ku Allah ku sabab manah Rasul geus bersih mendakan Rasul mah taya kakeueun taya karingan Rasul naon sababna manahna geus bersih
dah hate urang oge hate urang lamun hayang menta ka Allah Subhanahu wa taala ari urang mah pan geuningnya ari barang peta ka Allah teh kuku tapi urang tara ngarumasakeun kana awak urang sorangan urang nu sabenerna mah pigawe heula parentahan Allah karak menta ari urang mah kadang-kadang gawe jam menta ti heula oh nyata pantes kalau dibere oge da aya kewajiban urang oge dina hate urang teh supaya eta hate bisa bersih bisa nyaeta yakinkeun keimanan urang ka Allah supaya di mana hate da biasana dosa mah timbul dina hate mimiti teh dina hate pan aya dosa hate mah teu karasa urang teu kanyahoan urang kadang-kadang mengkeretek nate itu sifat sirik sifat jahil kurang tegeninya sifat iri kabatur ayat itu nah hati mimitina eta teh anu mentak jadi pangbuburan karena awak kurang tah hati nu kitu teh lamun ayeuna hati geus bersih sapertos Kangjeng Rasul alladzi angqada roh sakabeh perkara anu ngaberatkeun kana tongong anjeun Muhammad sallallahu dihampura ku Allah Subhanahu wa taala dihampura mentak urang oge samemeh menta ka Allah teh berarti meureunang kudu menta heula panghampura ka Gusti Allah iya kana budu wa iya kana wungkul abdi ibadah ka Gusti jeung wungkul abdi menta pertulungan teh kasa ka Gusti Allah ari urang mah ari mentana ka Allah minang ari na buduna ibadahna sok pikiranna ibadah dina salat mah dina ngaji mah kadang-kadang urang mentak lamun sakalina urang menta ka Allah teh sok rada hese naon sababna lantaran dina ibadahna eta dina ibadah wa rafa'na laka zikra jeung geus ngaluhurkeun ka agung sallallahu Kanjeng Muhammad zikraka kana sebutan anjeun mendakan makanya Rasul mah dina adab asyhadu an la ilaha illallah turuykeun wa asyhadu anna Muhammadar Rasul ieu agung-agung jenengan Rasul nepika diagungkeunana diluhurkeunana eta jenengan Rasul nyaeta ku Gusti Allah Subhanahu wa taala tika direnengkeun dina adab turul deui dina syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah eta ke tanda diagungkeunana baginda Rasul agung Rasulullah dina qomat dina tahiyat dina salat lamun qomat urang terakhir Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah karek hayya 'alas shalah ya falah qad qamati shalah karek disebut di dinya diagungkeun eta Rasulullah disebatna oge nepika direnengkeun adan aja qomat disebut berikut dina tahiyat dina khutbah pasti lah di mana disebat dengan Allah pasti disebat dengan baginda Rasul iya diagungkeun Kangjeng Rasul fa inna ma'al usri yusra maka saestuna tina sanggeus kahesea yusra bakal aya kagampangan tah ieu dina waktu jalma hese
pasti bakal menang gampang. Mentakan lamun di ayeuna urang menang ka hesean, ulah make jeung kukurutus ka Allah. Deka heran hirup tenang hese ge. Padahal teh setiap ayeuna perkara nu hese pasti Allah bakal mere jalan kaluarna ke urang. Mentak pasrahkeun ka Gusti Allah. Gitu. Nu penting yakin gimana urang ka Gusti Allah. Setiap orang diberi ujian hese dina kahesean eta engke pasti urang teh bakal aya kagampangan. Engke teh bakal diberi misikeun urang atuh ngakal tah baca surat Al-Nasr teh. Minta kunyah artina teh kitu. Urang teh. Waduh urang teh keur hirup teh hararese ya. Ngadung Gusti bae ngaos surat Al-Nasr. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allati anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Gusti ke setiap kaesean teh pasti aya jalan keluar kumaha wae pasrahkeun ka Allah. Itu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dina setiap perkara nu hese kaesean pasti Allah mere jalan keluar kagampangan. Aya wae jalan keluar. Ngan kadang-kadang kurang mensyukurina. Lamun ku Allah geus dibere jalan keluar teh rarasaan mah keberhasilan urang teh meureunang rarasaan mah eta teh menang urang. Padahal eta teh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lamun ku Allah teh dibere mah dihesekeun hese aja mah. Tapi lamun ku Allah geus dibere jalan keluarna kasih aya. Dasok aya jelema teh ge aduh dek kamari mah lieur eta dek mikiran anu tapi dasar nu sadar mah bejalan tapi Allah eta dek aya jalan kumaha carana alhamdulillah eta bisa hasil. Tah kadang-kadang gitu da setiap perkara nu hese pasti aya kagampangan dibere kagampangan ku Allah asal urang pasrah ka Gusti Allah. Cara kumaha faida farokta lamun marane kabeh lamun aya hese bakal diberi kagampangan ku Allah. Faida farokta di mana beres marane kabeh mege salat fangsop capekeun awak urang teh dunga-dunga. Tah kitu enakan oge lamun hayang dibere teh Gusti Allah teh menta ka Gusti Allah teh kitu. Di mana urang rek barang menta ka Gusti Allah, capekeun heula awak urang teh ku ibadah ka Gusti Allah. Ari ieu mah ari menta teu seimbang jeung pagawean mah tipu. Menta ka Allah teu seimbang jeung pagawean. Di mana rek menta ka Allah saimbangkeun heula jeung pagawean ibadah urang. Di dieu faida farokta di mana beres mana kabeh ibadah naon wae jieun kausan maka tidinya kakarak capekeun awak urang kungadunga ka Gusti Allah. Da Allah manulkeun ideal jamu min ayyakuna in'am ayyakuna ihsan. Ayana nikmat diturunkeun ku Gusti Allah kusabab ayana kahalusan nu dipigawe ku urang. Urang misikeun ngamekeun naon ya, ngamekeun jalan. Eta di jalan teh nu liwat teh baru mere udud ka urang teh. Da moal mere udud eta nu ngamekeun nu liwat lamun urang teu ngamekeun jalan berarti aya kahalusan sata. Di dunia heula berarti aya kahalusan urang. Lamun arek menta ka Allah faida farokta di mana beres jenaranya kabeh dina ibadah rek salat beres salat beres urang teh nyieun kahalusan beres silaturahmi beres salat duha beres salat tahajud kakarek urang rekes menta ka Allah. Itu lain salah kadar ya mah deh salat curang menta ka Allah. Capek
ngadoakeun heula eta ngadoa mentakan saur sapalih ka guru nyayakeun kieu lamun jalema ayeuna geus ngadoa ka Gusti Allah lamun eta ngadoana geus rasa bosen pokona eta ngadoa maka eta doa geus tereh diijabah ku Allah mentakan biasana urang lamun ngadoa geus bosen teh lain kalakan tuikeun kalakan eureun teka kieu kana boga teka tunggu jadi gitu sekali deui lamun jalema ngadoa ka Allah geus aya rasa bosen pokona ngadoa teh nah dek kana kieu-kieu keneh dek minta ka Gusti Allah nah dekanya bosen dek eureun ngadoa teh tika teu dituluykeun atuh rek kira diijabahna eta doa geus tinggal arek diijabah ku Gusti Allah urangna bosen mah teh faida farota bangsop capekeun awak urang cenah capeun awak teh ku ibadah ka Allah karek bakal dijabah ka Allah tuh ngaran kitu mah enak urang naon atuh urang teh urang mah tong kitu maca alam nasroh maca tikir maca la haula wala quwata illa billah tuluy deui maca sholawat kadang-kadang lamun loba-loba teuing geuning urang mah udah kali ira teuing kitu nya sholawat udah ka ngaji teh ila kudu senang rasa capek awak urang ibadah ka Allah urang geus pernah capek dan ibadah ka Allah dalamun ayeuna ieu heulana lamun urang ini mingona misi geunana ya capek urang teh tah berarti capek eta teh urang teh tas naon tah tas ibadah eta layak eta ka Gusti Allah Gusti mah teh capek boga Gusti capek ieu teh dibalik capek ieu teh Gusti ngababarikeun kana rezeki abdi ngababarikeun kana ibadah abdi teh supaya digampangkeun diketolkeun didaekeun abdi ibadah ka Gusti tah kitu geureuh urang mah hayang geunah teh yang instan urang itu hayang mental langsung dicumbuanan ku Allah teu bisa gitu geugeuh we kudu aya cara-carana urang mentana ka Allah gitu nyata capekeun urang teh ngadoa loba ngadoana ka Allah menta mun aya kahayang teh bebeja ka Gusti Allah da Allah mah resepkeun lamun jalma hantam menta ka Gusti Allah mah resepkeun Allahu yaktabu in tarakta su'alahu wa bani adama ina yus'alu yaktabu Allahu yaktabu in tarakta su'alahu Allah mah hijieun bentuk Allah lamun jalma antara barang penta ka Allah wa bani adama hina yus'alu yaktabu tapi lamun oyeuna urang menta ka jalma lamun urang mentana ka jalma yaktabu hijieun jalma menang dipenta bere jeung Allah mentakan lamun hayang barang penta lamun ayeuna geus sakumaha jalma bageus niang isu bau man bau udut teh oh aya bager teh ningang beurang kadasa paman udut teh sia mah menta we pagawean teh jalma mah aya kesaleunana pasti idina jalma mina dipetah teh tapi lamun urang menta kalau Gusti aya saah dijabah saah dijabah tah isukan poe Jumaah di antara poe Jumaah eta di antara waktu dina poe Jumaah aya hiji waktu nu bakal nepi kana saahna dijabah ngan dirahasiakeun ku Allah teh jam sabaraha da kan mun Jumaah teh ini teh ka masjid da kenahna mah lain ararudu dari luar geuningnya eta teh lamun masjid teh bukocik si kurang katanya buka udut mah yang kewe beres Jumaah atuh kurang ieu mah heran teh geus kira-kira imam rek hanyat ka paimaran ka karek ararasuk geuning masyaallah ari barang penta we ka Gusti Allah gerasa
Atun tong ning kitu tempo dina ganjaranana heulaana. Lamun asup ka masjid jajaran pangheulana pangarepna yo. Asup ka masjid jajaran pangarepna ti imah ge. Sebut di imah. Sup ka masjid cicing pangharepna sarua jeung kurban onta eta jalan. Hirupna dalam dunya. Onta mah kabeuri kurang. Ieu mah heran ari init pangheulana eta tapi na eta asupang panerina jangan haja untuk tadi bawa ke masjid teh biasa iya muka biasa wah cenah geuning ustaz biasa paneri sing ingat kade ustaz mah init paneri teh karunyaeun ka jamaah naon sababna lamun ayeuna imam asup ti heula dikurangan kautamaan tah jalma teh dikurangan keutamaan ganjaran itu lantaran kapilan ku imam hendak imam asup paneri sunat ke imam paneri teh hendak tong aneh lamun imam dek kaya tong ustaz nek masih kena memajukut kene iya masuk aneh memajukut dewek ge ah diteulah ulah ditulutan kalah paneri ucan mah asupna karunyaeun supaya ulah ngurangan barokah jajaran mah hareup eta sarua jeung jalema kurban onta isukan tetap jumaah. Aduh, encan di lawang masjid malaikat ngajajar di malaikat. Bisi hayangnya di sensus kabeh jalema. Mimiti kana pep aya tulisan. Pep asup dieu. Tulisan ganjaranana kurban onta. Kalau jual dia ayeuna ye. Ada asup ke jalan kahiji kene Mang Iki aya di jalan kahiji kurban onta torojol di ayeuna yo Mang eta teh jadi aya pengaruh eta teh kajajar dia kurban onta malaikat dituliskeun ku malaikat teh saha-saha nu asup di heula ti Jumaah jajaran kedua inu jajaran kahiji pinuh nincak kana jajaran kedua sarua gonjal mata dibere ganjaran kurban sapi terus jajaran kadulu kaupat kalima kagenep ka dibere ganjaran terus pengin ka tukang teh ieu nepang tukang nu kudu heula asupan heuri tah ieu kurban naha aduh piraku kurban log sireum ngan kurahman rahim na Gusti Allah kurahman rahim na Gusti Allah jeung malaikat teh Gusti ieu jalema teh asup ka teh pang padeurina geuning si eta mah nah teh eta kagok geuning can nepi kana merek ngajarum coklat teh dipeakeun saur Allah Subhanahu wa taala si eta mah aya dina panghampura aingkeun mae lah teh hampura si eta mah kiceuk eta nu teh naon teu jumaah teu naon anu banget gitu insyaallah iya suka anu jumaah jajaran kahiji kedua katilu eta teh di jumaah teh aya waktu nu dirahasiakeun ku Allah lamun keuna kana waktu diijabahna ku Allah Subhanahu wa taala pasti eta jalma pamentana bakal jumponan ku Allah di antarana nyata antara khutbah dua lamun imam teh geuning samaja khutbah teh sok diuk nya tah dina diuk eta teh urang teh ngadung lain yang kacawas kecewis haruas harewas ih da eta nu sok nyilakakeun ke jumaah kade tual toe suka siku digeuningan ke jumaah teh batal khutbah teh teh kagantian salat khutbah teh kagantian salat 2 rakaat mentakan batal hukumna teh eta elek teh keur khutbah mah cicing ang situ dirinya lagi wala tangkata lamuna inggal khutbah cara ricing ananya kadol ulah ngararomong narika keur khutbah naon sababna keur khutbah eta teh gaganti salat 2 rakaat pandohon mah 4 rakaat di mana-mana ge aya jumaah salah hiji dua di waktu khutbah eta dengekeun mentakan dina khutbah teh kade ulah budak gitu cara salat tapi ada cicing cici iya
pakai menta ka Allah Subhanahu wa taala di dinya teh. Da urang teh kudu ngarumasakeun loba kahayang, loba pangabutuh, capekeun awak teh ku ngawirid menta ngadoa ku bacaan Al-Qur'an, ku wirid ku maca shalawat. Tuh. Lamun boga baca wirid shalawat, baca shalawat. Lamun apal Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Apal alam nasro, baca alam nasro, apal surat Qul, baca surat Qul. Akeskeun ka Gusti Allah, Gusti bacaan abdi mada Allah, Gusti malangkum uninga, muga-muga pamaksudan abdi teh sing aya dina ridho Gusti sing diijabah. Hayang naon urang tah peta kau. Begitu. Engke ku Allah disesuaikeun. Nah, deka ari menta dek cengol. Deka Gusti Allah teh deka menta teh motor. Ane ai datang nanang beas. Oh berarti eta nu leuwih penting. Eta nu leuwih penting. Deka menta teh motor nang datang nu mere beas deka. Ulah gogolo tuh eta nang berarti eta nu leuwih penting. Beas heula. Nah deka cenah menta teh luhur, deka menta teh mobil baru kanan teh deka nah itunya nu datang teh. Kalau ke samping sarung mungkin kan tah berarti eta nu penting samping sarung jeung ibadah urang capekeun awak urang di mana beres salat teh kadang-kadang urang boro-boro capeknya wiridan pada salat kadang-kadang udah jarang eta teh mun di imah oge nya maca subhanallah subhanallah oge mendakan urang enak pasti boga rasa boga kaera ku Allah naon sababna ibadah urang naon nu rek ditanonkeunana ka Gusti Allah. Faida farokta di mana beres ninggal ibadah pansop capekeun eta naon teh dua-dua ka Allah. Beres salat teh urang teh wirid capek priang balik ka esam. Gitu. Jika esam urang wiridan maca Quran. Wa ila rabbika farqob. Jeung ka Allah Subhanahu wa taala farqob kudu mikaresep cenah nyen kamu. Kudu mikaresep anjeun ka Gusti Allah, mikaresep ka Gusti Allah mah nyaeta kulobana urang ngamigawe parentahan Gusti Allah takarak tandana resep. Saur Kangjeng Rasul alamatu hubbillah hubbu zikrillah. Ciri jalma anu cinta ka Allah berarti loba elingna ka Gusti Allah. Wa alamatu buktiha buktu dzikrillah. Lamun jalma ciri jalma anu benci ka Allah tara pernah eling ka Gusti Allah. Izin we kana benci kana dzikir kana eling ka Gusti Allah. Teu hayang eling ka Gusti Allah. Itu maca sholawatmu, maca Quranmu, puasamu, wiridan sholatmu. Nah, ciri jalma anu cinta ka Allah mah hubbu dzikrillah, loba na eling ka Allah. Eling nama geus naon wae teman. Dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah terus dikir wae teh loba. Eling ka Gusti Allah. Cinta na urang ka Gusti Allah. Atawa nyaritakeun Allah teh keagungan-keagungan Allah. Nyaritakeun keagungan-agungan Allah teh titenan urang teh keagungan-keagungan Allah. Gitu. Anu geus dibikeun nikmat nu geus dibikeun ka urang teh titenan ku urang. Oh ieu teh nikmati Allah, ieu teh pamere ti Allah, ieu teh kanyaah ti Gusti Allah. Tah karektinya lobakeun ibadah waktu sholat teu da teu lila eta teh sholat teh sabenerna mah tapi eta heran hawananya naoga nah eta nya waktu sholat wegah waktu ngaji wegah ieu hiji tanda Allah teu butuh ku ibadah urang. Lamun Allah butuheun ku ibadah urang mah urang teh pasti moal dibere tarangke kana ibadah itu ngan urang nu butuh ku Gusti Allah. Allah mah teu butuh rek ibadah rek mah sabaraha teuing cenah maraneh mah ka kaula
ngan ke tong nyalakeun lamun maneh batu mun cilaka gitu eta wa ila rabbika farghab kudu mika resep urang teh kana ibadah ka Allah kudu boga rasa resep lamun can resep dina ibadah nah berarti urang meureun masih keneh hate urang teh masih keneh loba rereget eta teh rurungkang eta teh lamun can resep kana ibadah can dibenerkeun jalema lamun hatena can mika resep kana ibadah ka Gusti Allah mudah-mudahan ieu surat Alam Nashrah anu diaoskeun ku urang pek seueurkeun ngaos surat Alam Nashrah ngan mudah-mudahan ngaos surat Alam Nashrah ieu urang sing digampilkeun milik rezeki ku Allah tuluy sing dipaparin katenangan hate ku Allah Subhanahu wa taala sing istiqomah kurang terina ibadah ka Allah amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi